Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jawara Leuweung Larangan. Ayeuna bagian anu ka 10 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Abah Supriyatna N. Sabah ti Palihan Sumedang. Kangge Bah Supriyatna ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon, mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jawara Leuweung Larangan bagian anu ka 10na. Kumaha salajengna parsamakna betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Heu das. Dina wanci peutingna Hawa di mumunggang Gunung Kuda bener-bener tiris kacida. Sora sato leuweung anu sok laliar ti wanci peuting meuni matak geueuman kadengena. Manuk dudut, manuk paok jeung pueuk disarada mepeuskeun simpena peuting. Sakapeung kadenge sora bagong ting salagrok ajag babaung. Pantes nama eta bagong-bagong teh keur nyungkuran bongborosan atawa keur nyungkuran taneuh anu becek neangan cacing jeung hakaneunana. Uing mah inget wae ka pamajikan yud, inget ka Nyiwati. Kitu di antara obrolan Jang Uar jeung Uyut Capung dina peuting harita. Keun bae Jalu teu kudu jadi bahan pamikiran pamajikan mah. Da teu kituna oge si Nyai mah salamet geus. Atuh cenah ge soal budak teu kudu hariwang. Apanya ajar sakti oge geus nyanggupan pikeun ngurus budak maneh mah Jalu. Isuk jaganing geto oge. Lamun mah hidup geus tenang hirup, piraku teu bisa nepungan anak pamajikan mah. Aluk si ayeuna mah hidup kudu geus geureuh nungtut daek ngulik pangarti ti Uyut. Sabab lamun urang hirup kosong bolosdrong, hirup taya elmuan, bakal riweuh jeung bakal ngariweuhkeun batur. Ceuk Uyut Capung mere wejangan ka Jang Uar. Kitu nate bari diselang
ku nyeusup udud bako tampang nu dibelit kudun kaum. Nyayut uing ayeuna mah rek pasrah we kana papasten ti Gusti. Tapi uing oge rek masrahkeun diri uing ka Uyut. Ayeuna uing hayang dielmuan, hayang ditawajuhan ku Uyut. Cek Jang Uar. Nyarita kituna teh bari menerkeun silana. Diuk maneko di hareupeun Uyut Capung. Hegae jalu Uyut hidup rek ditawajuh. Ari nya mah hidup berjaya karena kebuduan Uyut. Kitu cek Uyut Capung bari ngalungkeun kuntung dun kawungna kaburuan saung. Mitra kaum dangu nyati samet harita Jang Uar dilatih jeung diragragan ilmu-ilmu kanuragan anu kacida ahengna ku Uyut Capung. Dina ujaring carita mah cenah mangsa 3 poe sanggeus Nyi Maswati aya di guha Watu Sirah. Nyi Maswati ngababarkeun orokna lalaki kalawan lungsur langsar. Eta teh alhasil ku alpukah jeung batuanana Nyi Ajar Sakti. Sakumaha perjanjian atawa syarat anu kungsi ditetepkeun ka Nyi Maswati teh di mana Jabang Bayi geus medal jeung geus 40 gubrag ke alam dunia. Maka Nyi Maswati kudu ninggalkeun orokna nu aya dina asuhan Nyi Ajar Sakti katut baladna anu 40 teh. Nyi Maswati samemeh ninggalkeun si Jabang Bayi mere heula kagagelan mangrupa kongkorong anu dijieun tina tambang leutik, anu dijieun tina benang daun cangkuang, anu menang ngarara tur digantelan ku sarengseng awi haur koneng. Eta kongkorong teh rap dipakekeun ka si Jabang Bayi anu umurna karek 40 poe. Samemeh Nyi Maswati ninggalkeun guha Watu Sirah nu aya di leuweung larangan. Nyi Maswati ditawajuhan heula jeung dimandian heula make cai pangjiad ku Nyi Ajar Sakti. Nitih wanci anu mustari ninggang mangsa nu utama nya saenggeus nincak kana 40 poe. Nyi Maswati jengkar ninggalkeun orokna katut Nyi Ajar Sakti sabalad-balad anu dumuk matuh di tengah leuweung larangan. Ayeuna urang nyaritakeun deui Jang Uar anu keur dilatih dina bag-bagan ilmu kanuragan ku Uyut Capung. Dina waktu 40 poe Jang Uar geus mampu nyangking sabaraha ilmu jeung jurus-jurus anu kawilang aranahing. Dina kayan Jang Uar keur latihan di tempat sejen kayaan di lebur Nenggeng mah keur riweuh ku datangna para karaman anu dikokojoan ku Santanu teh. Santanu dina ngajalankeun tugas ti bapana. Inyana teu dibarengan ku Nini Sarnewi. Sabab numutkeun Nini Sarnewi basa keur di imahna Juragan Karta. Cenah keur ngobrak-ngabrik lembur Nenggeng mah cukup ku Santanu we. Ceuk Nini Sarnewi harita, keun bae cenah itung-itung ngajajal ilmu jeung wawasen Santanu. Jeung deui harita teh sanggeus lalampahan ti lembur lemah dhuwur ka lembur Ciseuti. Kalayan geus nepi ka imahna Juragan Karta, Nini Sarnewi jadi ngarobah paniatanana. Alasan robahna niat teh cenah bisi aya serangan dadakan ka Juragan Karta. Leuheung we cenah ari aya Nini Sarnewi mah teu pati hariwang teuing. Tah kitu pangna ayeuna Santanu dina ngajorag ka lembur Nenggeng teh ukur dibarengan ku Ki Bohim, Sugiri, Juber jeung si Pedro. Nu mimiti didatangan ku Santanu sapara kanca tayalian ti imahna Mang Tarmin. Sabab imahna Mang Tarmin mah ayana di sisi lembur. Tonggoheun tanjakan pamandian leuwih hieum teh. Punten.
Cek Santanu pepuntenan di hadapan panto imah Mang Tarmin. Mang Tarmin anu keur nyician entik ku ci enteh dina cere. Barang ngadenge aya nu pepuntenan teh gancang muru panto hareup laju muka panto. Di luar katempo aya nu keur pating baredega bari nulak cangkeng. Atuh Mang Tarmin menirwas sabab manehna geus wawuh ka Santanu mangsa 3 bulan ka tukang anu kungsi ngadatangan ka manehna waktu keur marab embe teh. Samalah apan Santanu katut balad-baladna oge kungsi ribut tarung jeung warga nenggeng di balandongan kubu Argawira. Santanu nadek naon deui maneh ka dieu? Cek Mang Tarmin kot ka samar pola nanya ka Santanu dina kayaan geumpeur. Sia teh Tarmin teh nya anu kungsi pipilueun ngarepuk dewek basa bareto di balandongan si ku Arga teh. Tong sieun Armin, da ku dewek oge moal di kitu di kieu. Asal maneh ku daek pangnuduhkeun we tibana imahna si Uar. Cek Santanu bari anggar nulak cangkeng budina amprotan ngalah ka bapana ka Juragan Karta. Jang Uar na oge. Cek Mang Tarmin bari arapa pareup. He Tarmin, tuduhkeun we di mana gogobrogna si Uar teh? Ojal mana baik mana oge di mana? Hayu anturkeun dewek ka gogobrogna deuleu. Kitu cek Santanu bari ngenyang sambleh bajuna Mang Tarmin anu keur ngadegdeg. Harita teh wanci sareupna pisan. Santanu sabatur-batur ngiclik aya di satukangeun Mang Tarmin anu rek ngajugjug ka imahna Mang Sutar. Ukur 4-5 menitan oge Mang Tarmin anu ditaluturkeun kuno 5 karaman teh geus nepi kaburuan imah Mang Sutar. Harita Mang Sutar jeung Bisari kasampak teh keur dariuk we dina amben awi di jero emper imahna keur nungguan waktuna bedug magrib. Nalika torojol Mang Tarmin anu digiringkeun ku Santanu duanana meuni pating larenjag. Mana guru lumpat bijaan si RT Atma aya si Santanu jeung baladna kitu ka dieu jung gancang. Cek Mang Sutar nyaritana semu ngaharewos ka Bisari. Bisari teu leleda manehna terus asup heula ka jero imah pek bijil jalan lawang dapur. Geus kitu mah Bisari kakatayepan leumpangna laju mangkat rek ngabejaan RT Atma. Kabeneran RT Atma teh kasampak keur wudu make cai dina pancuran gentong leutik nu aya di pipir imahna. Atuh Bisari teh nyamperkeun ka RT Atma anu keur wudu pok nyarita. Teh RT, tulungan Ibi tulungan. Tuh di mah Ibi ayeuna kadatangan ku si Santanu jeung 4 baladna. Kitu cek Bisari. Bari nangtung gigireun RT Atma anu keur dongko bari abdas. Santanu mana Bi? RT Atma cengkat tina wuduna bari langsung nanya ka Bisari. Si Santanu anakna Juragan Karta teh itu gerage jeung batuna opatan makaning di imah teh ukur duaan we bapana jeung Kang Tarmin kumaha we atuh ieu RT. Cek Bisari nyaritana bari garosingsat samping jangkungna di seklekeun nepi ka luhureun tuurna. Aduh kumaha atunya kela daguan atuh kuring rek nepungan heula ku Arga bari sakalian rek magrib heula ditaju pipir imah kubunya. Kitu cek RT Atma bari pok dinyarita kieu. Eta we Bi Bisari buru-buru tepungan Mang Oyo sok gancangan bisi aya kajadian anu teu dipiharep manten jung ka Mang Oyo heula. Geus kitu mah RT Atma terus ngaleos indit lempangna semururusuhan rek nepungan ku Argawira. Kitu deui Bisari inyana oge langsung miang rek nepungan Mang Oyo
sakumaha anu diparentahkeun ku RT Atma. Sabot RT Atma keur laporan ka ku warga jeung bisari anu keur bebeja ka Mang Oyo yen di imahna aya santanu sabalad-balad. Di kalireun lembur kadenge aya sora nu pating borobot jeung katempo aya cahaya seuneu anu hibar. Haseup hideung mumbul mulek ka luhur bari dibarengan ku rabengna silalatu. Sing horeng eta teh geuning palebah imahna Mang Sutar. Imah Mang Sutar dituruk ku si Juber jeung ku Sugiri. Sedangkan Mang Sutar jeung Mang Tarmin geus teu walakaya sabab duanana oge geus diteunggelan ku santanu katut balad-baladna. Be ambe telat teh euy. Tejo tuh itu bekaler keuruan duh bekaler. Aduh. Jigana Imah Mang Sutar geus diduruk tah ku komplotan si santanu ata adol teh. Buru teh buru takol kokol dihitirkeun. Gendongan hayu. Cekeu arga curugna nunjuk kabeh kaler. Kapalebah datangna haseup jeung hilabna seuneu anu hibar. Kituna teh ku arga bari terus nyalukan Ambu Kartikasari. Mbo ambo. Hayu urang nulungan dulur urang salebur Mang Sutar jeung bisari hayu. Ambu kuwu jeung kuwu arga teu leleda. Arinyana langsung lumpat muru ka tempat kahuruana imah Mang Sutar. Kalaya lumpatna ngagunakeun ajian kidang kancana. Sedengkeun RT Atma maehna langsung muru ka Tajuk rek nakol kohkol anu digendongankeun. Sedangkeun Mang Oyo nu imahna mencil ti imah-imah nu sajen, inyana oge langsung ngabelesat lumpat kadia pasar sanggeus dibejaan ku Bisari yen di imah Bisari aya santanu sabalad-balad. Atuh warga lembur dusun Nenggeng nalika nempo seuneu anu hibar meuni pahibut mantuan mareuman seuneu anu ngabebelat. Aya nu nyebor-nyeborkeun cai tina ember, aya oge anu ngalung-ngalungkeun gebog cau anu meunang ngadadak nuaran di pipir imah warga anu deukeut jeung imahna Mang Sutar. Ari santanu katut 4 urang anak buahna sareng nyiksa Mang Sutar jeung Mang Tarmin mah tuluy lalumpatan. Rombongan santanu ngejat ninggalkeun lembur Nenggeng, tuluy mubus ka jero leuweung anu teu pati jauh jeung lembur Nenggeng, nyumput barukna mah. Boh ku warga, boh Embu Kartikasari, kitu deui Mang Oyo. Maranehna kacida ambak jeung handeueulna barang daratang ka tempatna Mang Sutar, santanu geus teu kasampak di dinya. Dulur-dulur ieu Bang Sutar jeung Mang Tarmin garotong heula dulur-dulur sok pindahkeun bawa ka imah Ki Muksin sina diubaran ku Ki Muksin. Kitu ceuk warga marentah kanu araya di dinya sangkan Mang Sutar jeung Mang Tarmin dibarawa ka Ki Muksin pikeun diparancahan. Mitra kaum dangu sanggeus paparentah satulina ku arga ngajak Mang Oyo pikeun ngudag santanu katut 4 baladna kaleuweung. Ku arga jeung Mang Oyo anu ngagunakeun elmuna terus nyusud tapakna rombongan santanu. Dina pamelang batin ku arga oge pamelang batin Mang Oyo. Jelas santanu katut rombonganna teh lumpat kabeh kidul nu satulusna murubus ka jero leuweung. Amang mah boga pirasat si santanu teh lumpatna ka Gunung Asahan. Aku kumaha numutkeun juragan kubu bener teu? Kitu ceuk Mang Oyo bari terus nalek ka ku warga. Bener Mang, hayu ah terus urang udag Mang. Walon ku warga bari terus lumpat kalawan ngagunakeun ajian kidang kancanana. Ku warga oge Mang Oyo dina hatena mah punten ku warga dina hatena mah muji ka Mang Oyo sabab Mang Oyo bisa ngimbangan lumpat manehna
beda jeung ngeblesurna panah. Dan Mang Oyo sing horeng manehna oge luhung elmuna jembar pangabisana teu nyana. Kitu gerentes hatena ku warga dina waktu harita. Juragan Kuwu cobi itu tempo dilande jigana wae si Santanu jeung batur-baturna eta teh tuh duh cek Mang Oyo nunjuk ka palebah 4 jalma anu keur ting kurubut pada nyuai-nyuaikeun daun eurih nu jangkungna aya satangtung. Bener Mang, siap-siap ah urang pegat hareupeunna Mang. Walon ku arga bari terus corela celeng gelayang luncat semu hiber. Curawul kalayang celek. Ku arga lumpatna jujurawulan kawas kidang luncat. Terus ngalayang di luhureun sirah-sirah Santanu katut 4 urang baladna. Sanggeus aya di hareupeun 5 jalma udaganana ku arga oge Mang Oyo terus pating carega di hareupeun musuh-musuhna. Hei, sia geuningan ku bongkok mentong jago sia. Soklah ayeuna mah meungpeung jauh jeung lembur. Aing mah elesotenan harita bebuhan di karapuk ku jalma-jalma sakampung warga sia deuleuku edan. Cek Ki Juber kitu na teh bari terus ngarengkenek masang kuda-kuda. Anu sajana oge taki-taki kawas anu geus saya garek ngahurup ka ku arga jeung ka Mang Oyo. Serepet. Santanu katut 4 urang baladna pada marasat bedogna sewang-sewangan. Kubu arga oge Mang Oyo nenjo musuhna anu geus baru ringas matana tur geus marasang kuda-kuda. Maranehna oge gasik marasang kuda-kuda menikeker kukuh pancu. Halik Den Satanu mah mundur heula Den. Keun lah 2 jalma nu ieu mah bagian mamang urang cangkemos Den. Cek Sugiri kituna teh bari terus nguak-ngawik bedog panjang tur seukeut. Bret. Daun-daun eurih meni rarapung kasabat ku congo bedog Ki Sugiri. Mual aya monyet hideungna mun ki carana mah. Heug sia Santanu, sia ku aing rek dijajal make ajian waktu sirap sia. Kitu gerentesna Mang Oyo dina waktu harita. Mang Oyo gasik ngadeukeutan ku arga anu keur adu hareupan jeung Ki Juber. Juragan Kuwu, punten sayana juragan mundur we ka pari ditu. Cek Mang Oyo sanggeus aya digigireun ku arga. Ku arga kawas anu surti kana panitah Mang Oyo. Atuh manehna ngan dereg-deg we lumpat satarikna. Ku arga lumpat kabeh kaler sakumaha panuduh ti Mang Oyo. Sanggeus ku arga jauh di tempat pakalangan, Mang Oyo katenjona teh ujug-ujug ngabaplangkeun 2 leungeunna. Ari sukuna jeung awakna mah ajeg nangtung ngan panonna katarapeureung. Ari bibirna katempo kunyem-kunyem kawas keur mapatkeun jampe pamakena. Ari Santanu anu keur nangtung ajeg dina dahan pinas barang nenjo ku arga lumpat teh gasik maneh marentah anak buahna pikeun ngudag ku arga. Mang Juber, Giri, Bohim, itu si bengkung lumpat euy. Nakada rantep, hayo beri. Kitu cek Santanu ngakorowok di luhur dina dahan pinas. Tapi karek oge anak buahna Santanu rek ngarudag ku arga. Harita Mang Oyo ujug-ujug muterkeun awakna. Kalayan 2 leungeunna angger bari dibaplangkeun. War. Muterna awak Mang Oyo mimitina mah ukur muter biasa baik. Tapi lila kalilaan mah beuki tarik, beuki lelet. Dina waktu ukur dedetikan wae barang jeung muihna awak Mang Oyo anu muih teu beda jeung kolecer helikopter. Disabudereun Mang Oyo ujug-ujug aya angin puyuh lilibungan. Eta angin puyuh lilibungan teh ngebalukarkeun rabeungna rungkun-rungkun eurih. Sajabati kitu taneuh-taneuh anu pacampur jeung kesik oge meuni pasurabeng.
ting saleor ting paralak dahan-dahan kai ting pelanaon dang daunan pasurabeng samalah loba tatangkalan anu rarungkad kabawa ku tarikna tiupan angin anu kaluar tina dua dampal leungeun Mang Oyo anu keur muter. Santanu katut opat urang baladna antuk nama kabeh kabulan kudang daunan jeung dahan-dahan kai anu katiup ku angin puyuh liliwungan. Geus kitu nya Mang Oyo panonna beunta awakna nu tadina muih teh tuluy rag teh eureun. Juragan kubu heup ka dieu juragan ka dieu deui cik Mang Oyo ngagupayan ku arga anu katara katojo ku cahaya bulan anu keur nangkep kana tangkal Kosambi. Atuh ku arga wira lumpat nyamperkeun Mang Oyo. Mang, teu kuna naon Mang? Apan bieu teh aya angin puyuh anu muih ngulilingan Mang Oyo. Ari si Santanu jeung balada kambarana Mang. Ceuk ku arga gasik tumanya sanggeus aya di hareupeun Mang Oyo. Har, ari kitu juragan teu terang. Apan si Santanu sabalad-balad ge rabeng kacandak angin. Gerahayu urang paluru, urang teang kalandeuh palih kidul. Moal burung araya dilandeuh gerage, hayu juragan ku. Ceuk Mang Oyo. Mang Oyo teu ieu ngabejakeun. Yen eta angin puyuh teh sabenerna mah lain angin puyuh biasa, tapi angin puyuh anu ngahaja meunang ngemat manehna. Ih, bubuh kula mah boro-boro bisa nenjo golongan si Santanu. Nempo angin nu sakitu rosana oge tuluy we kula mah beureum bari nangkep tangkal Kosambi. Hayu atuh mangah urang teangan si Santanu sabalad-balad bangsa teh ayu. Kitu ceuk ku arga. Satuluy nama dua nana laleumpang kabeh kidul. Terus tarurun mudun kalandeuh anu lengkop. Aya meureun 200 meteran mah di tempat kejadian tadi. Mang Oyo oge ku arga nangenan Santanu anu keur nyangkoyot dina areuy kilemer anu ngapelit kana tangkal caringin. Sedangkan si Bohim, Juber, si Pedro jeung si Sugiri mah kasampak keur ugal-ugil dina embel rawa. Ke antos we di dieu juragan kumanya mamang rek nyangkalakeula si Santanu. Ceuk Mang Oyo kituna teh bari terus culung belesat ngabelesat ka luhur anu cenah rek nyangkalak si Santanu anu keur nyangkoyot dina areuy kilemer na tangkal caringin. Bikihan sia hulu sia teh ku aing deuleu Santanu. Apa sia moal bisa ngapung deui di kian hulu mah. Kitu geurentes hatena Mang Oyo. Mang Oyo laju ngaburaholkeun pakarang ampuhna salaku adi beuteungna. Sanggeus diburaholkeun ngan careleng we sirah si Santanu teh dikiihan ku adi beuteung Mang Oyo. Sareng sena sirah Santanu dikiihan ku Mang Oyo. Ki Santanu terus dicewang pepeuteyanana. Pek si Santanu dibawa turun. Ngan belewer we si Santanu dialungkeun kana embel genggong rawa nu kacida jerona dibarengkeun jeung opat anak buahna. Kop badak, kop bedul, kop lentah, merek tah labokeun ditah rangu geura. Ceuk Mang Oyo bari tuluy nyamperkeun ka ku Argawira anu ngajengjen nangtung bari hookeun tur muji dina hatena kana kaluhungan elmuna Mang Oyo. Kula mah banget teu nyana mana horeng geuning Mang Oyo teh ngagem elmu nu sakitu luhungna. Kula kacida reugreugna boga warga nenggeng anu linuhung ku elmu jembar ku panalar. Tapi bari teu asa punjul ti batur. Teu nangarkeun diri hebat-hebat. Ceuk ku Arga nyarita kituna teh bari rangku hormat di hareupeun Mang Oyo. Naon anu bade dibikareus juragan kubu. Amang mah batan sakieu, hirup miskin, kokoro nyosok malaratrosa, bujeng-bujeng kaluhung elmu.
teu bodo-bodo acan mamang mah juragan. Walon Mang Oyo nyeritana DP-DP handap asor teu asa aing uyah kitu. Juragan mangga urang enggal-enggal mulih di we ka lembur. Hawatos ka Mang Sutar sakulawargi oge ka Mang Tarmin anu tadi seep digebugan. Cek Mang Oyo deui bari ngeprukeun baju kampretna. Baju kampret hideungna pinuh ku bubuk daun eurih urut tarung tadi. Ku arga oge punten kuwu arga oge Mang Oyo akhirna mah ninggalkeun santanu saparakanca anu keur ugal-ugil dina genggong anu pinuh ku lentah. Ku arga jeung Mang Oyo harita lalumpatan muru ka imahna Mang Sutar anu kahuruan teh. Teu kacatur di jalana Mang Oyo oge ku arga wira anu geus nepi ka lembur nenggeng. Kayaan lembur nenggeng geus tingtrim deui, taya bancang pakewuhna naon. Samala imah Mang Sutar Bisari oge saminggu ti tas kajadian diduruk ku rombongan Kisantanu geus bisa ngadeg deui. Eta teh hasil tina gotong royongna warga nenggeng anu kompak. Tapi sarengsena imah Mang Sutar anu diwangun deui na atuh ari ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.